Ayat 4. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Nya ka anjeunna maraneh sakabeh baris marulang jeung Allah anu hak saestuna anjeunna anu ngayugakeun makhluk tuluy anjeunna mulangkeun eta makhluk pikeun anjeunna maparin ganjaran ka jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh kalayan adil jeung ari pikeun jalma-jalma anu kalupur mah pikeun maranehna inuman anu ngagolak jeung siksaan anu perih alatan kakupuranana.